Assalamualaikum Berdak. Nah, kita mau ke mana itu, Pik? Ke Ciberem. Katanya ke Mondok di Ciberem tuh, guys. Nah, hujan gede euy ka dieu mah. Ka mana? Ka Majalengka mah gede hujan euy. Nah, kebanding ieu itu untung eta make jaket bensin ngenyai itu. Aduh, tepi gitu ya ke pom ini ngesian 10.000 mah kumahanya tuh kali kita ya terus adzan maghrib gas ini teh ya pas pisan adzan maghrib ya lah sholat heula mun aya masjid mah kudu sholat heula soalna pemali euy lamun mun ini ka ditu ka dieu wayah maghrib teh pemali soalna euy. Ah guys, oh tinggali ieu mah tah tinggali ampun guyur kieu ku hujan jalan teh leueur power komo aya dinu mudun mah aya geus ieu mah geus naon aya dinu mudun geus papanggih jeung ieu mah jeung ke si ngaleutik mah geus parah wes mah bener dinu mudun mah. Nah. Tuh, kan. Wayah maghrib ya. Wayah maghrib urang ini tuh. Kamu aya masjid orang sholat heula nya ibadah heula. Nah. Ieu barudak sok. Biasa we ieu mah. Alun ka mana? Nah, gas ke urang tuang ngesian lah bensinnya guysnya tingali euy. Bensin lagi mendingan nyai pusing mogok tengah jalan ke rumah inditna ieu geus pas adzan maghrib deh cing urang ngesian lah bensin mbak ieu buka kannya tuh bismillahirrahmanirrahim. Oh buka alhamdulillah. Pi keruan pi nah gas ayo apa Pik? Nah, oh, tinggal ya anjing bensin lagi ini kosong pantesan Nah, kengesila bensin lo ya. Tinggal di wayah maghrib. Kayak lanjut ke Ciberem gila. Aduh, ampun, kumaha ya. 10 teh. Nah, kita ngisi bensin dulu. Tenan Bu. Oke guys, kita lanjut lagi OTW guys. Tinggal anggar we hiji desian 10 kita karasaeun 15.000 kakarek tilu sasabraina wah hiji wae anggar selah teh lah nu penting mah bismillah nu penting mah tepi ka tujuannya. Mas ripuh euy jebaning loba rambetuk jebaning tiris komplit ieu mah aya rambetuk hadir tiris hadir ieu mah komplit pokona mah paling teh hiji ulah hadir hayang teh ulah hiji ulah hadir nya
pokoknya mah ulah hadir hiji deui mah soalnya sieun urangnya sing aya ieu cing aya mengganti jalan tapi ulah bahaya tuh kayak motor dicokot tukang balik kumaha lempang teu sanggupnya nah. Lah cenah blur kieu euy kela jelas ya mah tuh angga we hiji geus leusean 10 ge teu karasaeun we pirang betuk punya ampun alah ya kana banget teh betuk we jadi kieu we sagala oge pokoknya mah dulur-dulur kasadayana cing sarehat cing arageng milik rezekina nya diduakeun ka abdi cing sukses yang lagi kerja semangat pokoknya kerjanya dieu teh gas di dieu teh Ciberem teh masih kana jauh aya meureun karena sajam setengahan ayeuna kan indit di dia jam genep pas pisan adzan maghrib datang ka itu mah jam sabaraha setengah 8 ayanya jam setengah 8 guys sampai Ciberem teh soalnya perjalanannya jauh jauh pisan ya jalannya rambetuk jauh bisa jalan aja lah ini apuram kieu euy aya rembetuk kang kamerana kitu tah teu eta bising aya rembetuk itu kena kamera ieu mun asup kena kamera teh rembetuk wah geus bahaya mau bisa ngonten deui kudu diservis jamaning duit kan gajihan nah jadi pokoknya mah salam kenal we kasadayananya Abi Ridwan di mana di Majalengka salam kenal we kasadayana baraya di barayanya salam kenal we pokoknya mah kasadayana. Nah, jangan lupa di naon pikir teh? Di YouTube teh di naon? Jangan lupa di like ya. Di subscribe juga. Dan jangan lupa di komen ya guys ya. Sakitu kan. Kita soalnya masih jauh guys perjalanannya. Tah bener Ciberem mah jauh beda jeung ka pasar gitu ka pasar mah deukeut nya cingek leumpang oge bener kan ieu mah jauh boy tuh aja jalan butut mobil gede tah ieu nu sok ngarusak jalan teh tah apa jadi nah mobil kieu Pak Dedi bisa ngarusak jalan teh mawaan batu kesik Pak Dedi tah bawa we ka barak jeung mobilna Pak Dedi lah cuman ngadon eureun heula tuh mang nah mobil sedek kitu Pak Dedi sok ngarusak teh lah aing ngarusak we mobil ngarusak we jalan geus bener geus di aspal ngendak sapoe rusak tah rusak nama ku mobil kar itu jalan ieu jalan batu jeung kesik tah eta nu mata ngarusak nama boy jadi bawa we ka barak Pak Dedi lah
Ieu teh kan nama abi teh nya nama abi teh teh ngaran teh Sobat Ngarit. Nama Ridwan Abdullah Sobat Ngarit, tapi naon we mah. Kayak paling kayak anjing tabu sebanya. Tabu 11-an paling abi berangkat ngarit paling. Aduh, anjing, geunah kieu euy. Tos sakieu we heula teh abi mah nya cing sarehat ka sadayana cing arageng leuwih dina. Pokona anu masih kerja semangat pokona mah. Tos sakitu. Assalamualaikum.